Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Jumaah, insyaallah Jumaah barokah. Dina kaping 5 Juni 2026, masih dina surat An-Nur ayat ke-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina, hei jama-jama amanu anu ariman kabeh, atawa orang-orang yang beriman. Diseru ka jama-jama anu iman. La tadkhulu, teu meunang asup anjeun. Asup ka mana? Buyutan, ka pirang-pirang imah batur. Goiro buyutikum, salianti imah anjeun. Teu meunang asup ka imah batur hatta sehingga tasta nisu menta izin anjeun ka saha ka panghunina. Wa tusallimu, jeung ngucapkeun salam anjeun ala ahliha, ka penghuni ha eta imah. Jadi ieu dihitob waktu kapungkur aya janda di kota Mekah kadongkapan ku bapana. Bapana asli dongkap ngan can siap, masih can diacuk, can dikerudung, sehingga eta si janda ngeluh ka Rasul, lungsur ieu ayat. Aya lakana aya adina nu dongkap eta ge sami kudu ngucapkeun salam minta izin ka nu gaduh bumi. Zalikum, ari itu nyuhunkeun izin jeung ngucapkeun salam, khairul lakum, eta leuwih alus pikeun anjeun, la'alakum, supaya anjeun tadzakkarun, mengingat, memikirkan kana hukum-hukum Allah anu tos didamel ku Allah dina ieu Quran. Jadi sok sanajan ka imah anak, sok sanajan ka imah dulur, tetep kudu minta izin heula upami lebat ka bumina, ngucapkeun salam, teu kengeng selonong boy asup wae kitu. Sok sanajan ka bumi anak sorangan. Saterasna, fa'ilam tajidu, fa'ilam, maka lamun henteu tajidu manggihan, fiha dina eta imah, ahadan salah saurang, salah sahiji nyaeta penghunina, fala tadkhuluha, teu meunang asup anjeun ha kana eta imah, sabab teu aya penghunina. Nuju kalaluar kajen ngemplong pantona teu kengeng asup. Disangkana engke jadi bangsat, sok sanajan eta anu gaduh teh sanes batur teuing kerabat misalna. Hatta sehingga yu'zana, maranehanana mere izin, lakum ka anjeun kabeh kana asup ka imahna. Wa ikila, jeung lamun dicaritakeun lakum ka anjeun, diobrolkeun atawa diomongkeun ku pribumi ka anjeun, arji'u, kudu balik anjeun, fa arji'u, mangka balik anjeun. Contohna teu aya apana ge mangawe engke ka dieu deui, euih we, atawa ceuk budak teh, budak rada leutik keneh, teu aya ibu rama oge, pun bapa teu aya, mamah teu aya, engke ka dieu deui, balik, teu kengeng dipaksakeun lebet atawa asup ka eta bumi, sabab teu aya izin. Wa huwa, jeung ari itu izin jeung ngucapkeun salam, eta teh azka, suci atawa terhormat, lakum pikeun anjeun. Wallahu, jeung ari Gusti Allah, bima ta'maluna, kana naon perkara ta'maluna nuku anjeun dipigawe, alimun, maha uninga Allah. Saterasna, laisa alaikum junahun, teu aya pikeun anjeun junahun, larangan atawa dosa, teu aya, antadhulu, kana asup, buyutan, asup ka tempat batur, goiru maskunatin, salianti anu dihuni. Contona naon? Supermarket, perkantoran, perpustakaan, asup teu kudu diizinan da eta mah tos terbuka. Atawa di tengah padang pasir ngiuhan di saung, di imah anu kosong, teu naon, kengeng eta mah teu aya larangan. Tapi ngadem di supermarket da panas, teu naon, mesing teu balanja ge da eta mah aya kewenangan, teu kedah minta izin heula. Piha dina eta bangunan, mataun eta teh kesenangan atawa
kanikmatan lakum pikeun anjeun kana asup ka tempat-tempat umum seperti supermarket, seperti kantor pos jeung sajabana. Wallahu jeung ari Gusti Allah ya'lamu mahan uninga Allah ma tubduna naon nu ku anjeun diebrehkeun atawa ditemrakeun wa ma taktumuna jeung naon nu ku anjeun disembunyiikeun atawa disumputkeun. Allah mah maha uning rek diebrehkeun rek disumputkeun atau ucapan dirahasiakeun ucapan dibejakeun eta sadayana ge Allah mah maha uninga. Jadi ieu aya teh etika urang bertamu ka imah batur. Lamun teu aya panghunina teu meunang asup. Lamun dina ayana ge upami teu aya nu dituju, teu aya afana, teu aya ibuna atawa teu aya bojona atawa teu aya carogena, wayahna uih engke ka dinya deui dina waktos anu sanes. Barakallahu li wa lakum, mugi aya manfaatna. Lain insyaallah patepang deui anjeun dina waktos anu sami. Barakallahu li wa lakum. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.